ulah aneh guru urang sebab kehadiran guru urang ieu teh geus dibicarakeun ku para ahli-ahli Allah. Guru urangna masih aya di alam arwah keneh, guru urangna keur masih aya di alam juriat keneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muji syukur urang ka Gusti Allah anu Maha Gopur. Bersolawat ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para habaib, para kiai di luar Kiai Haji Pendi, tapi para tokoh nu mudah-mudahan urang kabeh kumpul di dieu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moal panjang lebar kula nyaritakeun hanya Abah boga wiridan anu terus teu meunang diputus. Di antara wiridana ialah pengajian mingguan. Eta teh pengajian mingguan adalah wiridan. Ketika 1 tahun deui menjelang Abah wafat, dipanggillah guru urang titah ngalanjutkeun wiridan tersebut. Diberelah kitab, perhatikeun kusia cak Abah, bacakeun di majelis. Begitu dibuka kitab, blank kabeh kitab, eueuh hurupan kitab. Haji Pendi mah pan sanajan eueuh aya hurupan teu bisa maca. Atuh komo blank. Eueuh hurupan kitabna. Dilaporkeun ka Abah almarhum, "Bah, kitabna blank eueuh hurupan. Kumaha deuk dibacaan?" Nu bener sia macana polototkeun mata. Masa kitab eueuh hurupan. Dibuka deui ti peuting. Masih melegpeg kene. Blank deui. Teu kadeu. Eta malam Minggu. Sedengkeun isukna poe Minggu kudu langsung ka majelis ngaji. Kitabna blank, hurupan. Masya Allah. Isuk-isuk geter guru urang di hareupeun Abah. Diserahkeun kitab. Teu sanggup. Ternyata hurupan. Bari mata beureum Abah almarhum pada saat itu. Calangap siaci. Calangap di Ciduhan. Begitu beres di Ciduhan teh langsung Abah berangkat ke majelis. Begitu ngaji pertengahan digerakkeun ke haji. Gantian. Masya Allah, begitu dibuka eta kitab teh ya arayaan kabeh hurufna. Jelas. Tak ieu ciduh.
mentakan besi aya nu bleng-bleng ciduhan ku Haji Pendi. Pokoknya mau ukuranna parah kabeh. Ya Allah. Iyalah. Nu sangat luar biasa. Teruskeun wiridan. Tah ieu nu jadi pertanyaan teh ya. Guru urang mah baheula di ciduhan ku Abah. Puh. Ieu ku ari saha nu di ciduhan. Aya Haji dibere kesang doang mah. Tapi luar biasa. Masya Allah. Iya cidu. Terus dititipkanlah ku Abah almarhum adi-adi sia didiku si Haji wiridan ulah sampai putus. Tadi tadi diperjelaskan ku Haji Im. Masya Allah kelelahan nu sangat luar biasa guru orang ngadidik adik-adik terutama Haji Im. Nya nama unggal ka dia mentaan duit. Masya Allah. Aya sawaktu-waktu nyumput guru orang aya Haji Im. Mawabon material. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Ajib luar biasa. Masya Allah. Nuku kaula pernah dicaritakeun ulah aneh guru urang. Sebab kehadiran guru urang ieu teh geus dibicarakeun ku para ahli-ahli Allah. Guru urangna masih aya di alam arwah keneh. Guru urangna keur masih aya di alam juriat keneh. Kunaon? Sebab Abah almarhum pertama ngaji ngejah teh ya di Kiai Haji Mahali Pasar Kemis. Etalah guru ngejah Abah almarhum. Anu makamna ieu teh ya bersanding ke jeung guru urang jadi Kiai Haji Mahali. Wasiat di mana bae anjeun wahai dimyati dimakamkeun kula di dinya bakalna. Tah ieulah anu mungkin jamaah ziarah kadinya luput atau henteu jarang anu ngahadorotan ka Kiai Haji Mahali. Itulah guru ngejah Abah almarhum. Berangkat kemudian masantren ka Caringin, ka Abuya Rasam Caringin, mertua daripada guru urang almarhum al-Maghfurlah Abah Usut. Pulang ti Caringin karak lewat jembatan Belaraja, dibom jembatan Belaraja. Terjadilah peperangan ngeli. Haji Pendi lu ngeli henteu baheula. Masya Allah. Sehingga teu bisa ngalanjutkeun di berangkat ka Buya Rasa. Kemudian melanjutkanlah masantren ka Abuya Dahlan Tanjakan. Masih di usia dini pada saat itu. Masih di usia dini. Tapi ketika kiai-kiai di berbagai belahan ieu teh datang ke Abuya Dahlan pikeun beat toriko. Abah almarhum selalu dipanggil ngahadiran beat toriko. Keur budak keneh. Ki Jamal mah geus jadi kiai tilep ngahadiran. Mana lamun ngahadiran nikah nu nyandung kara. Ya Allah. Kemudian melanjutkan terus masantren ka ditu. Ka Paneglang, Sekong Mama Palawira. Mama Palawira santri mujih Musa, Masya Allah luar biasa. Eta teh sok aya jamiahan di Mama Abdul Halim Kadu Pesing. Abuya Cidahu masantrena didinya di Mama Abdul Halim. Abah masantrena di Mama Sekong. Cuman setiap mingguan berangkatlah kadinya nu mawakeun kitab guruna Abah almarhum. Etalah selalu mawakeun kitab. Guru ka mana be jadi ngaguru lah ka Mama Abdul Halim dina pengajian mingguan.
Terus masantren deui ieu teh ya ka Abuya Muhyiddin Kosambi. Setelah tidinya berangkatlah ke Ciharashas. Di mana Ciharashas? Ya kan? Nyahotan teu. Ingat kan gitu jemaah. Di Mama Sujai. Saat di Mama Ciharashas, ieu lah terus milu ngaji di Mama eta teh ya Gentur Mama Satibi. Posisina di Mama Ciharashas tapi selalu milu ngaji ka Mama Satibi Gentur. Iyalah Abah almarhum. Tapi suara batin Mama Busrol Karim di Kresek Garut selalu terngiang luar biasa. Pada saat itu muncarlah suara nama besar dari Mama Busrol Karim. Maka terjadilah teu betah Abah almarhum di Ciharashas. Endek berangkat ke Kresek pulang ka dieu meminta restu seluruh para guru-guru. Begitu sampai ke Abuya Rasam, cak Abuya Rasam, ulah sia dimyati. Cukup ilmu sia, cicing di imah ke bakal aya anak sia anu menjelajah, anu menggaung bakal. Masya Allah. Berangkat minta restu ke Abuya, ieu teh ya Dahlan Tanjakan, satu suara. Abuya Dahlan ulah sia dimyati cicing di imah cukup ilmu sia ke bakal pengalaman merengsek ku anak sia bakal. Terus ka Mama Palawira, ka Mama Abdul Halim, seluruh para masai Banten pada saat itu tetap selalu berkata satu sama, geus cicing sia dimyati bakal aya anak sia nu ngalanjutkeun bakalna. Iyalah anu dimaksud ku para masai berarti kan guru urang. Masih keur aya di alam arwah berarti. Masih keur aya di alam juriat berarti. Geus diomongkeun ku para masai Banten pada saat itu. Haji Pendi mah ulah-ulah keur aya di alam arwah. Ku ari be di alam dunia unu ngomongkeun nya naon? Puyangeun mah. Masya Allah istimewa sangat luar biasa. Maka ketika lahir guru urang terus mulai menjelma gede eueuh deui pasantren anu dituju. Abah langsung berangkat sia ka Kresek. Mun aya keneh guru Mama Busrol Karim ngaji saya di dinya. Mun geus eueuh aya anakna ngaji saya di dinya. Mun eueuh aya adina ngaji saya di dinya. Ulah mikiran kaharti atawa henteu cicing saya di dinya. Ieu lah cita-cita Abah nu baheula tertunda baheula. Mata dilanjutkanlah ku guru urang almarhum almaghfur. Masya Allah, iya pembicaraan iya teh ya guru urang berarti kan masih aya di alam arwah. Maka wajar ketika blank seluruh kitab-kitab di Ciduhan terus langsung kebuka kabeh. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah ieu lah sosok guru urang anu sangat luar biasa. Anu dibere ciduh ku Abah sababara kali ngomong ka kaula tentang masalah eta sehingga ngomongkeun leungit heula ilmu kabeh tisa kabeh guru-guru teh menjelajah ilmu ka mana bae ampleung-ampleungan nu diomongkeun ku Kiai Haji Iim tentang manakib perjalanan masantren ketika dihareupeun Abah leungit kabeh ilmu pada saat. Maka dibuka ketika di Ciduhan kakara kabuka kabeh. Ieu lah henteu kurang ti 7 kali guru urang teh ya ngomongkeun ka kaula. Nu jadi pertanyaan, ieu kuari saha nu di Ciduhan? Saha nu di Ciduhan? Masya Allah. Cuman eta lah Abah almarhum nitipkeun ka guru urang kemudian didik adi sia ci supaya wiridan ulah sampai terputus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ieu mah kaula mah insyaallah keluarga atau daripada adik-adik guru urang ieu dengan lanjutkeun wiridan daripada Abah almarhum. Wiridan Abah almarhum dina minggu selalu ti pertama sampai ka guru urang
ieu dimulai ngajina minggu katilu sabadana lebaran. Berarti ku hari malam Jumat, Sabtu, Minggu hareupeuna mulai. Ieu mah geus bae niatan wiridan bae. Geus bae niatan wiridan nu wiridana bari ngawuduk. Jadi wiridan bae tadi. Geus nu bari ngobrol bae ngobrol wiridan. Atuh ngaranna ge wiridan ieu bebas. Geus deuk ka harti deukeun teu wiridan ieu aing mah. Tuh emang kos karitu ieu nganjeunna ge eta teh tiba lagi. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami adik-adik ayatia daripada guru besar hanya melanjutkan wiridan anu wasiat ti Abah almarhum baheula. Wasiat ti Abah almarhum baheula ieu lah wiridan ngaji dina poe Minggu, termasuk malam Salasa, malam Jumat itu pun wiridan daripada Abah almarhum. Adapun intisar dibuka secara luas ieu teh hanya beberapa tahun ku guru urang pengajian itu tikulaleutik keneh ge geus aya. Geus aya pengajian malam Salasa, malam Jumat jeung kitabna henteu berubah. Termasuk ngaji poe Minggu kitabna hanya berubah nu terakhir. Nu terakhir di mana kitab nu terakhir teh hatam itu bisa digonta-ganti pakai kitab lain. Adapun kitab pertama Minhajut Thalibin, kitab kedua tafsir itu pernah diganti hatam balik deui, hatam balik deui. Salah kadar seperti itu kaula ieu teh hanya menjelaskan tentang wiridan daripada almarhum Abah. Maka urang ieu tuturkeun wiridan tersebut geus ulah waka nyaritakeun nu hudang ti peutingna ulah nu hudang ti peutingna. Aya anu unik di Abah almarhum teh ya, hudang teh ya mun kadeuleu ku jelema hudang ti peuting sakongkoyang samping ngan hukur kieu doang. Kieu ngaringkuk deui. Terus bae kieu ngaringkuk deui. Tak eta mah ku Ki Jamal bisa diturutan wiridan. Unggal peuting nya memang kos kitu ieu. Terus masya Allah, tapi istimewana ieu lah diomongkeun ku berbagai termasuk guru urang almarhum almaghfurlah Abah Uji, ieu hese ngintip Abah almarhum. Kaula tahunan, kahaji tahunan toh ieu teh ngintip Abah hese luar biasa hayang manggih salat tahajudna hese hayang manggih salat tahajud. Tri Haji Jamal mang tepan diumumkan. Oi, tahajud. Tapi eueuh jelema teh SB nya lagi. Masya Allah, tah ieu luar biasa wiridan anu lain-lain geus urang mah anu maklum bae insyaallah pengajian mingguan minggu katilu ieu teh terhitung ti lebaran. Berarti minggu isuk sampai minggu deui. Minggu hareup berarti tetap urang suasana pandemi, urang jaga kesehatan. Urang teh jaga kesehatan, jaga jarak. Naon nu diprogram ku pemerintah ieu sangat luar biasa. Masya Allah polisi ABRI anu sangat luar biasa ngajaga supaya sarehat. Cak urang Cilongok teh ya, cak urang Cilongok ieu make pepatah Cilongok mensano in conversano. Waduh, mensano in conversano. Iya kan? Jadi kahartin teh haji peuni moal bae. Eta teh papatah urang Cilongok. Mensano in conversano. Jadi di tubuh yang sehat terdapatlah akal yang sehat. Masya Allah mantap. Yuk orang tetap jaga kesehatan supaya orang teh tetap pemikiran orang brilian, pemikiran orang sehat. Mudah-mudahan orang selalu diberi sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkeun sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.